Sabab eta angkrek japati wujud diri anjeun anu kungsi humiliwir ngageberan lelembutan. Teti Subarliah dina sanubari ngaran anjeun ngancep pageuh, sumarambah mapai bayah ngendeurkeun jajantung nu dari dug motah. Jangkung lenjang, rambut galing muntang, pipi koneng, irung mancung, panon curuleuk hideung, ebreh ngarembungan deui kumalangkang. Inget keneh waktu tepung jeung anjeun nu keur leumpang paduduaan, silih genjang bangun pinuh ku kabagjaan. Basa langit keur ngempur ku layung, ayan ngajuringkang luhureun gunung, kawasane kala nundung nurek pundung. Kumalayang ngawang-ngawang mere isyarat ku hareuang, cenah ulah wakah hayang mulang, sabab aya keneh lalakon ka tukang anu matak sumoreang. Asa aya anu ngahudangkeun lelembutan nu keur tibra, dari kabanjur ku cai katresna anu geus lawas nyerekem dina muhara. Nulisik lilir ngabekaskeun kahneg angen muncrat mancawura sabudeureun hate caang mabra. Ngelingkeun lingsirna ati anu kungsi tunggara, angkrek japati nu mekar antara rungkunukna rungkun saliara kumalangkang dina kongkolak mata. Najan teu pati atra kana jungkiring jinisna, tapi dalingding wawangina sumelesep ngalimpudan besining hate nuruh ruy kuru paning guratan katresna. Puluhan tahun nyumput buni di antara beleg-begna kahirupan nu pinuh katunggara, teu ieuh jari wang-wangan. Yen hiji waktu urang bakal tepung deui najan ukur dina panglamunan. Teu ieuh boga pangharepan pikeun ningali anjeun nu bodasnya cas, sabab ceuk heosna angin cenah angkrek japati geus bogaeun ceung-ciuman. Tapi basa poe kamari aya nu nganjang rurusuhan, aya anu matak heran kana pikiran. Tilu urang tatamu teh lain anu lian, tapi geus wawuh ti keur jaman lelengohan. Mangsa anjeun masih ligar dina tangkal bungur sisi talaga katresna. Basa diri masih pulang anting ngalongokan diri anjeun nu keur mekar karembangan, bat kahudang rarasaan, eta ku galecok ngobrolna ngadurenyomkeun diri anjeun waktu ligar memeh mangsa. Kawas anu keur nganyamkeun hanca anu katunda mangsa baheula, cenah ceuk tamu eta angkrek japati teh ceung-ceumanana. Ceuk anu saurang deui mah eta kembang sobat manehna. Nyarita kitu kalayan daria, tapi ceuk tatamu saurang wanoja cenah angkrek japati anu eta teh kaasihna. Sabab eta wanoja memang dulur anjeun. Tapi mun aya anu bisa maca kana jeroning dada, bakal katingali racana hate urut tatu kurasa tunggara. Sabab eta angkrek japati wujud diri anjeun anu kungsi humiliwir ngageberan lelembutan. Teti Subarliah dina sanubari ngaran anjeun ngancep pageuh, sumarambah mapai bayah ngendeurkeun jajantung nu dari dug motah. Jangkung lenjang, rambut galing muntang, pipi koneng, irung mancung, panon curuleuk hideung, ebreh ngarembungan deui kumalangkang. Inget keneh waktu tepung jeung anjeun nu keur leumpang paduduaan, silih genjang bangun pinuh ku kabagjaan. Najan dina hate aya nu nyelekit peurih nyasaak rarasaan. Tapi imut kanu ditujukeun ka diri anjeun ikhlas nembrakeun rasa anu pinuh ku kabagjaan. Reueus
ningali anjeun gegendengan paduduaan jeung lalaki anu jadi pilihan anjeun. Bade kamarana duduaan bangun geget. Najan aya nu ngagedur kurasa timburu tapi maksakeun niheulaan tumanya. Gening Kang Andang, ieu bade ka pakentengan. Kapun emang dupi akang mulih ti mana? Angger gerecek biar Budi ngajawab bangun lugina. Wangsul ti pakentengan nepangan rencangan. Ukur bisa ngajawab sakitu. Terus panon ngareret ka anu gigireun anjeun. Kang Andang, damang, gening aya di lembur. Eta lalaki anu gigireun anjeun tumanya bangun akrab. Da memangna eta lalaki teh lain nulian sobat di kerjaman SMP. Alhamdulillah Gus, nuju sae mohon nuju liburan sakantenan ngalongok lembur. Wilujeng dia salira kabiruyungan penging bagja sareng Teti. Agus putrana pamantri amanan sobat tapi tekungsi apaleun kana aya hubungan jeung diri anjeun. Hatur nuhun Kang Andang, pidoana we. Najan ukur sakecap tapi anu diucapkeun ku Agus lir seseukeut turuhit anu ngagabres kana hulu angan. Beurih lain babasaan. Insyaallah didoakeun pisan Gus sing panjang punjung dina ngambah rumah tangga sareng Teti. Ikhlas Bang Blas balung Bang Timur cang bulan 14. Hatur nuhun Kang Andang. Anjeun mairan ku ucap-ucap panungtungan. Disapa kajadian harita angkrek Japati leungit tina tempatna. Tekungsi bisa deui nyesep dalingding seungitna. Tekungsi deui neuteup nyacas bodasna. Sirna tina iuh-liuhna talaga katresna. Ukur cucu kapeurih nanceb ageuh dina ati sanubari. Nyasaak kana unggal sesela pangrasa. Sabab diri ngejat miang ninggalkeun sagala nu dipimelang. Mangprung ngalalana anu anggang mepeuskeun katubeunna hate sangkan bisa deui humariring bisa mupus gambaran diri anjeun dina rasa kamelang. Mangprung dina kahirupan nu pinuh ku tangtangan nyoba kemampuan diri mapai lalakon ngalanglang sagala nu kabejakeun sugan bisa kasampeur jadi jatining kahirupan. Unggal ngalantung sok pareng tepung jeung angkrek nu keur ligar karembangan. Seungitna ngantengkeun deui rasa katresna. Endah saliwatan bisa mopohokeun diri anjeun. Tapi angkrek Japati nu ligar dina tangkal bungur sisi talaga katresna teuing ku endah taya babandingan. Meureun pedah geus nyantel dina hate nguruh-ruy ku kaheman. Basa hirup geus tumetep ajeg di bali geusana jadi lawas ti lawas beuti parengkeun atepung jeung hiji istri anu gerecek bear budi. Cenah mah sok ngalanggan majalah Sunda Mangle jadi ngahaja nepungan sabab sok aya rumpaka carita anu wawuh kanu ngarangna. Kang Andang, emut keneh ka abdi teu? Eta istri tumanya kalayan Sonagar. Asa kenal ku gerecekna ku bear budina salira teh pasti teh Yuyum. Najan puluhan tahun tetepung tapi aya anu moal bisa kapopohokeun ku geulisna ku imutna nemleg jeung diri anjeun. Sapuguh kapan teh Yuyum teh lanceuk anjeun? Gening emut keneh ka abdi Kang Andang teh? Teh Yuyum neruskeun obrolan di barung imut nu masih kareueut. Moal hilap ku geulisna ku imutna sareng ku bageurna. Kang Andang mah bisa aja gelis mana serang abdi-abdi. Meg jajantung asa eureun endagna basa ngaran anjeun kasebutkeun. Jiga nama sami gelisna teh margi abdi hilap deui kana rupina. Nyaan geus teu kabayang deui tangtungan anjeun anu ayeuna. Tapi ari ngaran Teti Subarliah mah salawasna napal paguh dina hate. Kang Andang, abdi sok ngalangan mangle, sering mendak seratan kenging salira, nyajanten hoyong tepang.
emut mangsa sasarengan nuju sakola, saperjuangan, sapenderitaan. Teh Yuyum nu salawasna nyebut akang meninggal lecok nyaritakeun kasono memang sobat keur zaman SMA. Nuhun atuh ari Teh Yuyum sok maos mangle mah kadorong ku kacinta kana budaya Sunda, janten sok dirajeuneun ngintulkeun naskah ka majalah mangle sakantenan nembrakeun pependakan salami ngalalana. Sae Kang Andang, saha deui anu bade ngajungjung budaya Sunda pami sanes urang anu janten seuweuk siwina. Teh Yuyum toleh gerecek mata krus ras. Nuhun pisan teh, abdi kacida mika gegetna kana kasundaan, salami ngalalana oge toleh ningalikeun rasa bangga salaku urang Sunda. Atuh ayeuna dina mangsa umur tos condong ulon, nembrakeun rasa kacinta kana Sunda kumidangkeun rupaning rumpaka carita endah. Teueus Kang Andang, asa bagja tiasa kena sareng salira. Teh Yuyum nu sae pangrasa cumarita pangundaria. Sami abdi oge teh ngaraos bagja biasa kenal sareng salira. Kumaha Teh Yuyum teh sakula wargi damang sareng kumaha wartos tuang rai si bungsu. Kuhayang apal ngeunaan diri anjeun mangsa kiwari. Heuheuy deudeuh, si Akang emut keneh kapun adi, menawi teh tos kahilapkeun. Teh Yuyum kalah kumujeng ngageuheuikeun. Bakuna hayang apal kunaon bat teu ngajadi jeung ki sobat. Padahal mangsa panungtungan tepung jeung anjeun cenah rek niata rabi jeung Agus. Tapi geuning melengkung bekasnya lahan, galecok ngobrol jeung teteh anjeun, asa nyeuseut ati ting seresep nyanyautan deui. Asa karek kamari akrek japati nuligar dina tangkal bungur sisi talaga katresna mekar kembangan. Asa kamari diri anjeun imut kareueut pinuh mamanis. Asa karek kamari anjeun tega luluasan ngagabreskeun seseukeut gobang kabuyutan nurihkeun katunggara. Pataka harja Rancah Ciamis. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.